dileungitkeun hiji. Jadi mirip Syaki. Jadi mirip Syaki ini kuna. Salah ieu Syaki. Aduh anjir. Ieu nu closing euy tadi. Kala euy sakedeung euy. Isi pangkajikan euy. Cik, orang ya deh kiriman ya ti netizen ya. Tah, iya jelema cigana emang sering kejadian anu tidak mengenakan. Kunaon? Tawe katingali spionna sekade ablahu. Ablahu teh naon? Ablahu. Mahnya sebut ablahu lah pokona mah. Ya spion katingali 180 derajat. Tapi justru lawan kecelakaan mun make spion kieu karena fokus manehna ningali rarai jeung mainna pasti reuwas ya pasti kan dua aya beungeut urang cenah. Ieu pasti ieu reuwas ieu. Ieu nu nyupiran pasti reuwas ieu pas nempo. Alah, beungeut urang di sangana aya nu geus deukeut gitu. Padahal ieu ningali beungeut sorangan. Sok we tingalikeun nya. Tuh. Kacida aya jelema euy. Alus diklaksona ge ciga keur ieu keur niup balon ningan kitu tah. Wah, bener ya. Inovasi sebenarnya ieu nya. Ieu mah dijamin polisi ge dilewat nu kieu mah moal kena tilang ieu mah. Da spion, aduh bener. Ieu kan biasana kaca-kaca cemung kieu mah keur di pengkolan nya keur di pengkolan gitu. Mantak ieu pasti nu nyupiran si supirna ieu pasti sering reuwas. Nya tadi reuwasna ningali beungeut sorangan. Pas ngalikul kan disangana geus aya nu lain geus deukeut padahal ningali rarai sorangan. Berarti lamun kitu mainna da apa beungeut sorangan cika kumaha. Nah, da apanya eta bet reuwas atunya. Cobaan cik. Iya. Ieu pastilah hampir kabeh keur leutik ngalamannya sendalna. Nya eta deleka eta we. Deleka eta anjing deleka. Tapi kitu sih kadang lamun pertemanan geus deuketnya heureuy kitu sebenarnya mah heureuy nu biasanya hanya kurang jauh eta ngalungkeunna euy. Cek aing langsung we ngalungkeun belewar cing jauh anjing ngalungkeunna euy. Cek orang Jerman mah nurus tunjung eta euy. Geus meunang hese-hese tingalinya. Alah. Ieu bener euy mun cek urang mah alungkeunna mending cing jauh sakalian. Tah gitu. Terus saya suntrungkeun jelemana nya. Kagok ribut gitu. Kela ieu naon ieu? Bener ayeuna kamera teh bener bisa dikukumaha nya. Cik, ieu ciga vokalis eta Kala sakedeung isi pangkajikan Kak, ampura biar telepon anjing. Sugan orang teh pemajikan lain bek teh. Kala bieu teh pode ti mana mimitina ya? Ces heula. Oh, ieu teh nu keur live-nya, anu keur live. Ieu ciga vokalis ieu Alexa anjing. Nu ngareaksina nya si Aki. Pada ieu mah uhuntuan hiji. Naon ieu teh urang kurang ngarti. Kalau dia ganti PP, tahu kan dia lagi ngapain? Nyata orang teh nyaho eta keur naon Cik. Oh. Ieu si Aki bisaan Kade ieu. Ya Aki nurus tunjung ya. Tapi itu sih sebenarnya ada kreatif si Aki soalnya dirubahnya. Tuh, di crop, di kacamataan. Aduh iya. Bisa si Aki. Tapi anu kurang ya sebenarnya. Kuduna ieu mah huntuna oge dileungitkeun hiji. Jadi mirip Syaki. Jadi mirip Syaki ini kuna. Salah ieu Syaki. Salah ieu Syaki kuna. Huntuna ieu masih kene kabeh kumplitnya. Tuh. Bisaan beneran. Tapi entong lah tong ditiru lah nu kieu mah palaud bisi UU ITE anya. Tong ditiru lah. Ieu naon ieu? Kita tawarkan dagangan kita orang mau alah maca komen aja kamera video na ya. Kita sudah berusaha. Intinya ini hari kita sabar, besok siapa tahu tambah parah. Bukan tambah parah. Aduh anjir.
Iya, iya, iya nu closing tadi. Aya itu tadi katanya nu ke closing urang teh ngomong kieu teh. Kapelan ku sih ya nya. Siapa tahu camun teu sabar non kudu usaha teh kumaha kela urang pabelit euy. Siapa tahu apa? Siapa taunya mun urang sabar siapa tahu hasilna. Nya kela-kela tadi asa nyamuk budak mu tadi. Budak mu tadi jeung si Aki tadi sarua huntuan sih anjir. So kenanya kela ini jauh euy. Tidak beli juga tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Intinya ini hari kita sabar, besok siapa tahu Siapa tahu? tambah Tambah parah. Heeh. Bener. Ieu ciri jelema anu pesimis euy. Ya ciri jelema anu pesimis padahal tinu seurina mah seuri-seuri optimis ya teh euy. Aing kacau si bapak euy. Komennya baca. Cek kela komenanya. Dia belum bersuara aja. Gua udah curiga kata-kata yang keluar dari mulutnya. Oke sih sebenarnya mah euy. Mata perhatikan, otak mencerna, mulut menghancurkan. Bener anjing iya bener. Bener euy. Papatah soalnya emang tapi di mata nama emang katingali memperhatikan gitu. Sedih katingali nama euy. Otakna dicerna tapi teu asup jiga nanya pepatah eta. Ku mulut akhirnya mah dihancurkeun anjing sadis sih jelema. Orang lagi lapar mah dikasih motivasi. Bener. Ayeuna geus loba pisan nu kitu euy. Anu kelas motivasi teh. Waduh lah anjing. Waduh lah kata motivasi. Anda pingin dapat 1 miliar dalam 1 bulan eta waduh lah aslina euy. Eueuh nu kitu sabenerna mah. Jadi jelema lapar mah nya emang tong dibere motivasi engke kaluarna ciga kitu. Lain motivasi tapi menghancurkan tadi ke leuwih parah cenah anjir. Tadi huntuan hiji euy. Ikhlas. Sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Tah. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif ikhlas. Ikhlas itu bukan duit saya, tadi duit ade jatuh. Dan membersihkan. Iya euy. Aya nu pernah kican. Tapi acan ciga da urang mah. Da eta mah iklan nya. Moana 2000 da geus di-prepare ti imah moal 2000-an. Bade 2000. Biasana duit cepet atau duit gede nama disaku tukang. Jadi nu hese karogoan. Bener kan bener ieu si bapak eta geus teu bisa tah ngilu Jumatan di kudu wudu deui ciganan. Soalnya ngomong kan jika di mana mah teu meunang ngomongnya. Nepake sebenarnya mah teu meunang kata si bapak aduh bingung orang ada komenan ieu mah agama. Bartender cek ieu kumaha ieu. Kela ieu hiji deui ieu. Keren. Ieu. Tapi nya sih sebenarnya namanya rek dihiasa kumaha ge lamun keur tamu emang eta katingena estetik atau halus istilahnya. Tapi da ujung-ujungna mah diinum euy kecuali mun keur popotan cika budak awewe lah nya. Awewe kan mun lamun datang makanan teh yang pertama pasti dipoto tapi mun lalaki mah moal anjing moal ditinggalin nu kitu mah langsung suruput we cika ieu tah kopi kieu nya suruput we rek panas ge iya jadi teu dihias-hias lah sebenarnya mah emang aya effort nanya untuk seorang bartender gitu tapi disuguhkeun ka lalaki mah cigana euy henteu eta kurang cik ieu nya cika ieu we tadi baleui ge bae teu naon Tomatnya baik mah nya mah bae dah teu meunang berarti gitu da tinu irung ge na teh bieu Gila bakene videona sugan urang saeutik aja meuti syuting teh tapi teu naon lah nya keur maraneh we urang mah sugane bodor gitu teh bodornya wae anak urang usaha deui nya nu leuwih lucu cik ojol ya ngebahas ojolnya aya naon cik wah parebut ya ojol ya udahlah kita mengalah aja ya jadi sekarang kesini naik meureun aya kitu mah meureunan ojol. Ieu mah apa sih Mang Septi ieu mah euy. Kumaha ieu teh maksudna tukeran kumaha ieu teh? Go ngingintil. Aduh bener ya layanan anyar cenah gontil. Gojek ngingintil cenah jadi ngingintil teh nya nu nutur gitu euy.
pesen 2 aplikasi ya tanya 2 aplikasi tapi anu sa aplikasina dipakai tapi kade ieu mang euy kade ieu mang bisina modus eta jol dibawa kabur sa eta motor soalnya si ojolna pabonceng-bonceng itu penumpang pabonceng-bonceng tapi kade ieu ya ima hariwang mang euy tong percaya teuing ka customer loba kejadian anu aneh-aneh eta mamang cik urang tuluykeun Bantu nggak adanya kayak gini? Jadi nya mun kabenerkeun meunang nu jujur mah miliknya ieu bisi ieu mah bener euy bisa anu bobogohan teh loba variasina bobogohan namanya teh ciga baheula bobogohan teh anu mah aya nepi ka sharing ojol anjing bener euy jadi alhamdulillah beres juga ya. bisa kieu euy kan karunya jina leumpang sih ieu nah bisa leumpang henteu sugan teh leumpang euy Aduh, tinggal yang kebintanya. tuh nepi we kan anu ieu mah teu katabrak ciga nu tadi euy ieu mah halus ieu mah teu ieu mah alhamdulillah salamat nya mangnya wah jawang sekap tingali baeut di si Aki ya. Anjir iya si Aki ya bener ngaledekna geus bot. Waduh anjir. Mantak tong dipaksa euy sabenerna mah nya. Ieu geus sabaraha kali ieu si Aki geus kapaksa pisan ieu. Cik kira-kira tuh lah ieu mah ka panitia nya. Deui pasti panitia ieu teh mun teu acara keluarga, ieu acara reunian. Tapi reunian naon ieu Aki-aki nini nya euy. Komen. Cik, orang baca komen ya. Tuh bener ya, udah berapa kali tag BTW. Nah, bener cigana ieu loba teuing tag gitunya. Bisa wae ieu teh eudeuh anu kamay teh naon sih? Lain statue ningannya naon kamay teh euy. Nu tepruk sakinah gitu. Lain ya mah tapi cigana heueuh euy. Ieu anu dibere naon TikToker keur usum teh ningan lah. Aku bayangin kayak apa masa kecilnya. Yang jelas masa kecil si kakek ieu bahagia. Ngan gede amek ciga nama gitu. Si kakek gede amek tapi bahagia ciga nama. Karena ocon katingan nama ieu si kakek ocon euy. Aduh aja lucu tapi ekspresinya bener euy lucu. Sebenarnya urang hayang seuli bete ngan bisi kaleupasan ieu bisi kagelom anjir. Saya Rizky Febrian lain ieu. Olah. Nya cek aing ge lalaki mah. Geus pamolana geus loba we lalaki mah euy. Aduh, matak cina lalaki mah panjang umur euy da heueuh kieu tingali pamolahna teh ningan. Cek aing mah naon salah nanya minta sedotan gitu tuh ka bari itu tuh katingali sedotan tuh nu bodas itu sedotan nu luhureun huluna itu sedotan. Lah bet kudu make kursinya euy. Cik naon ieu? Anjir. Benar. Tai eta teh gejala-gejala euy, gejala-gejala jelema nu rek gering jika nama rek gering tadi rek gering soalnya ieu keprokna pada mah euy ieu cigana si ieu keur kajadian encan usum keprok sakinah mun geus aya usum keprok sakinah ieu moal nepi ka kieu si ieu euy sok geranya tingalikeun tah tuh tingali beuh anjir tangis kitu dialungkeun lah. Masya Allah, iya nu kena kerja sama ya. Jadi emang kudu saling menguatkan, keun lah hasilna masakana teu ngeunah mah nya. Nu penting mah kerja samana gitu. Nu penting mah kerja samana we. Masakan teu ngeunah mah nomor 3 eta mah lah. Ih. Paingan, dunia tidak baik-baik saja. Power Ranger naga anjing keur dagang tah, anjing goblok ieu dagang naon? Ieu Power Ranger aja. Anjing mah pantesan dunia teh kacau euy da. Anjing ieu pahlawan aja dagang anjir. Tuh, saking kreatifnya orang Indonesia. Kipas angin jadi cocokan tinggal itu. Bukan sulap, bukan sihir teh nu kitu tah. Ieu naon ieu euy. Nya ngalamannya orangnya balah kegituan nyawa kipas anjir eta mah beunang 2 euy tapi ieu nu ekstrim mah euy eta teh disebutan teh pipi lain pipiti non piring hoe cenanya piring hoe anjir dipake kipas tapi bener orang Indonesia saking ku kreatifna eta kipas angin oge diulik gitulah kipas angin bisa diulik kieu tah tingali tuh bisa kabur kipas anginnya. Nah eta kipas angin kabur capek cenah anjing
Aing ting hareudang bener ting hareudang eta ke kipas angin hareudang anjing di luar we cenah. Mun teu capek nya eta hareudang gitu. Cik atuh tong pul-pul teuing lah di imah teh kipas angin mah nya keur momen-momen tertentu we pake kipas angin mah. Karunya bisa cik si ieu teh kabur kipas angin teh. Masa tinggalkeun. Ieu punung kipas angin punung. Tamun ieu urang teu ngarti kumaha ieu. Normal di cewek, aneh di cowok. Sebenarnya mah nu aneh sih kikituan teh euy. Ya lah. Lu lucuan lu hari ini. Tah lamun ieu aneh. Temen gue pipis yuk. Alah, euy. Kabar? Baik, Rick. Ganteng banget hari ini. Namanya. Si ieu berarti terlalu naon ngaranna teh? Berlebihan lah ieu tah. Main makeun mah butut deui euy. Coba mah nya entong lah tong nembak kitu-kitu teuing euy. Nu hayang cipika-cipiki atuh. Lalaki mah entong lah tong cipika-cipiki teuing gitu nya. Emang ngewa gitu. Lain ngewa deui geuleuh we ningalina euy. Bisi salah arti gitu.